Punten Pak RT ka dieu sakedap Pak RT. Ka dieu Pak RT. Pangnyanakeun kursi Pak RT abdi mau bade nyuhunkeun bantosan ka Pak RT pangnyanakeun kursi hiji Pak RT. Eta RT nanya, "Leuh, dia mah RT teh genut." Biasana hari RT mah di mana-mana awak nanti bergang. Aya diri RT naon Kak? Oh RT 2 nu begang. Da teu aneh Ibu ari RT mah pan teu jauh tina ngaran singkatan RT ripuh teu puguh. RW ripuh wae tah ieu RT 3. Mun sok dipayunkeun ka ditu. Tah mang cari geula sakedap di dieu. Tah ieu. Iya, tah iya Ibu, ieu teh namina RT 3. Oh, namina Bapak Ahmad Gojali. Golongan jalmi lintuh. Tinggal ieu bunga kepung di tengah aja. Ieu mah lain keur hamil kadut aja. Seri gading-gadang RT. Masya Allah. RT punten ya, hirup di alam dunia mah moal lila. Ulah lali keur RT ya. Ibadah siang jeung wengi tong kalah udud jeung ngopi ngagosokan batu ali ngagosokan batu ali sholatullah tong disumputkeun Rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah ala yasin habibillah. Bapak RT mudah-mudahan ditampi iman Islamna. Kehola aja teh ulang kitu ulang kitu yeuh. Da eta doa teh alus lain ngadoakeun ka RT sinapae. Eta teh doa jalmi anu hirup minta ka Allah da urang teh bakal maot suhutkeun ka Allah hoyong ditampi iman. Hoyong dihampura do. Maot mah teh iraha da abdi teu apa. Duka RT nu ti payun. Duka abdi nu ti pengker. Duka sabalikna abdi nu paneuri RT nu ti heula. Jung Pak RT di payun. Abdi mah penasaran ari Pak RT teh saha namina ieu teh? Pak Sopari. Opa Sopari halus ngaran namanya. Opa Sopari tos sabaraha tahun jadi RT 3. Nah. Tos sabaraha tahun geuning kalang-kaling ka ditu. Oh warga, jadi ingetin kene warga daripada pemimpinna. Tos sabaraha 10 tahun mimpin RT 3. 10 tahun, tah sabaraha gaji RT per bulan? 118.000. Gusti, main tuh. Ibu Rani teh macam. Lah, keun bae Pak RT berarti Pak RT teh nyepeng RT sabaraha? RT 3, kampung naon? Kulon. Sengkol Kulon, kecamatan Awalu. Hawalu, kabupaten kota. Kota Tasikmalaya. Kota Tasikmalaya, provinsi Jawa Barat. Jawa Barat. Bulan naon ayeuna teh? Persib. Teu nyambung ditanya bulan hidup Persib. Ayeuna bulan naon ieu? Bulan Agustus, berarti urang teh cicing di negara Republik Indonesia. Mang Opa teh geus merdeka, berarti Mang Opa sing bisa ngajaga 17 Agustus. rokaat. Oh Gusti RT edan 17 Agustus. Yeuh, nu kudu dijaga mah kewajiban 17 rokaat lain HUT RI. Keun eta mah setahun sakali. Mantak tadi geus make lagu ge tah sholawat ulah lali ibadah siang jeung wengi lain upacara wae. Berarti RT Opa mah tiap adan tuluy ngahormat ieu kalapang upacara. Ieu RT nu paling edan teh nu ieu. Astagfirullahaladzim. Kakarek mang
manggil RT juga kieu. RT na edan masyarakat na teu eling. Sieun abdi balik ka bawah ge. GR. Eta nyebut gelo. Awas. Hei Bu yoyo keluarga kabeh ta yoyo. RT nu kieu mah kudu dicekelan. Atuh RT dicekek mah bae. Astagfirullahaladzim. Waduh eling. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Pak RT 17 rakaat, 5 waktu, sehari semalam lohor sabaraha rakaat? 4 asar. Sing tarik atuh. Oh. Maghrib, Isya, subuh, 2. Jadi jumlah sabaraha? 17 naon? Pinter, kayaknya mah geus eling 100.000 buat Pak RT. Oke lah cicing, kayaknya nggak boleh disuhun, cat. Pokoknya nama RT, akan baik. Nah iya, setelanana ya teh ibu, adi lancek RT opa jeung tukang son. Heh, ente hayang lah, tuh. Sarua ece, warga nama tinggal bararungah, daek seri. Giliran iya RT na jeung tukang son sarusah. Kunaon disebut susah teu kabeli kopeah aja. Yuh keur ngaji mah tong di topik kitu. Anggeun bae kita mau opanya rek di topi rek di kopeah kajeun teuing nu penting urang bisa ngajaga panca indra. Jeung Pancasila. Panca indra. Tak ieu teh pamang opat teh kadu panca indra, suku leungeun, awak, panon, cepil, lame, anggo panca indra teh ibadah ka Gusti. Lakonan salat 17 rakaat tiap waktu, lohor 4 asar, bareng maghrib, isya, subuh. Sok aya ibu hoream kana salat. Jujur panghoreamna salat naon? Isya jeung salat subuh. Tambah ku salat loh. Tambah deui ku salat sok kira bareng Mang Opa Eli. Elak. Gerem sohajim ieu. Repeh wargana repeh ieu. Sok Mang Opa Eli. Eling umat muslim. Sing bener. Aya nama Mang Opa wungkul lah. Urang ngajak salat lohor. Dabungan cek Mang Opa jeung cek wargana panghoreamna salat subuh. Sok aya nama Mang Opa sorangan ngahariring. Ibu tong miluan antep nu edan rek nyanyi. Sok Mang Opa eling umat ngajak salat lohor. Sok Mang Opa wungkul. Eling umat muslimin muslimah. Ayo orang berjamaah salat lohor. Estu kewajiban urang hirup di dunia. Kanggo bibekeleun urang jaga di akhirat. Tepuk tangan buat Mang Opa. Nah, geus dikeprokan keluarga. Abdi rek nanya ka Mang Opa, tah eta nu dinyarikeun ku Mang Opa, nu diharirikeun ku Mang Opa, hariri ngajak eling, ngajak teu eling. Ngajak teu eling. Pira ku aya kieu ngajak salat lohor. Untung urang teu miluan. Ka subuh lila keneh. Isa geus kaliwat. Dur wayah kieu ngajak salat lohor. Tah nu kieu hariring teu eling. Yuk isuk urang bawa infus ka rumah sakit ya RT opat. Bahagia. Itu keur ngaji mah tong ningalikeun ka bingung. Keur ngaji
ngaji mah tong ningalikeun ka susah. Kudu kieu keur ngaji mah loba sedekah. Terima kasih Mang Opa. Rukun Islam aya sabaraha? 5. Hiji, Syahadat. 2, Salat. 3, 4, Puasa. 5. Bunga haji ka Baitullah. Ari Pak Haji Kholis sareng Bu Haji Mamah bade ka mana? Bade ka Arab. Bade ka Arab. Kade Bu anu umroh saya disebat haji. Haji teh aya haji akbar, aya haji asghar. Aya haji gede, aya haji kecil. Haji agama lamun bulan haji aya wukuf, aya balan. Ari haji asghar ayeuna nu umroh teu aya wukuf, teu aya ngabalang tapi tetep aya tawaf, aya sa'i, aya tahallul, ngalaksanakeun sebagian kewajiban daripada rukun haji. Jadi upami uwi engke ti Mekah agun-gun mana ku ibu Pak Haji Gun-gun. Teh Nenda disebat teh Haji Nenda, haji dah haji asghar. Ternyata pinternya Mang Opa teh rukun Islam aya 5, 100.000 deui buat gaji sabulaneun. Akan bae da eta milik Mang Opa, kan ku Mang Opa jeung sodako kan beres 1000 ewang. Da eta tasoke ku Mang Opa, eta sebagian artos pasikeun ka bojo, sebagian peserkeun kana gunting kuku geun eta kuku teh kalayan. Gusti. RT teka waktu keur ngurus kuku. Kita mau opanya dah kehidupan di alam dunia mah teu sarua bu nu beungar aya nu miskin loba betul ngan hirup di alam dunia mah terlepas tina uji tina coba tina rintah jadi RT pasti penuh tantangan matak sing kuat hirup mah ku kaimanan komo lalaki sok loba papangi jeung ranjau kehidupan lain rana jeung karana ieu aya di dieu rana ya. Ya warga Pak RT aya rana RT 3. Aya. Oh iya. Oh. Bios. Ya ulah era jadi rana kan bae. Rana ge nu penting ngeureuh daek ibadah, ngeureuh ngaji. Di mana aya rana ngeunah atuh mun ngeunah ge laku. Pugu matak jadi rana ge bau. Pak RT opa ge sarua dijieuna mah tinu barokah. Ka RT nyebut bau Gusti aku. Akeun pede RT edannya cok. Atur nuhun Pak RT, atur nuhun mangga Pak RT beli bade ka ditu deui mah. Tapi aya nu ngaos mah kedah katingali komo RT. Dapan aya jalmi masuk ka ciri anu tara ka ciri mah juri. Jadi lamun Pak RT ngajina teu ka ciri berarti RT teh nyumput aya RT juri astagfirullah ujung gak dicuk aduh kakarak mana Allahumma sholli wa sallim wa barik lanjut ya ibu lanjut ya mas nah hadirin rahimakumullah. Oh itu di ditunya Cek. Itu punten, wios dugikeun ka jam 11. Oh, dugi ka jam 12 wios. Luar biasanya semangat. Ngaji tepikeun ka jam 12 ge wios. Tak berarti urang sengkol mah resep ngabohong. Sebelah baiklah ngaji mah ngacaprak jeung dulur ieu lah cenah. Kumaha lempeng nah huntu we lah. Nu penting jadi doa di sararea. Duit. Punten di aman taya nu sukudon mah warga. Asli abdi mah demi Allah ka dieu teu niat rek neangan duit, da abdi teu leungit duit. Ngan abdi mah ka dieu silaturahmi ka bibi, ka mamang supaya balik menang duit. Tuh kana duit deui wae, doa jeung nambah dulur. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Hosa ibu urang didaregdekeun. Bibi sareng mamang sareng teteh sareng agun-gun.
Insya Allah kaping 18 bade angkat ka tanah suci disarengan kupun Adi kersana di Haji Epa ayeuna ge ngiring kersankan abdi teh ibu 3 bersaudara pun biang teh gaduh putra pun biang teh 3 abdi pangagengna Aah nu kadua Rai abdi Bebe nu katilu bungsu namina Cecep jadi sesuai abjad trio ABC Aah Bebe Cecep angkin anu bade nyarengan pun bibi mah bojona Mang Haji Beben insyaallah di Haji Epa kamu bimbing grup anu bade angkat kaping 18 kalebet mamang sang bibi sareng teh nendah kali agun-gun mudah-mudahan sarerehat sadayana abdi mau ngiring insyaallah abdi mah angkat dina kaping 5 November mudah-mudahan taya wagelan Allah masihan kagampilan masihan kalancaran masihan kesehatan mudah-mudahan ibu bapak urang seko singal dinasibkeun tiasa angkat ka Mekah terutama RT Opa pun kamana eueuh ngaleungit geus menang duit mah initnya ibu upami pangaosan di dieu tos biasa kompak ieu Abi ge curiga ningali abah-abah ningali aki-aki nu disalisi punten bah abdi ge teh bungah ieu ditinggalikeun ku aki-aki kieu waduh tuh para pemuda aya kompak bapak-bapak kita tadi marolong meni semangat hampura Kang bisi akang salah paniatan bisi bapak salah pamaksadan akang berangkat ka dieu pangaosan lain bade ngaji tapi penasaran hayang ningali abdi adanya nyanya tingali geuning abah eta biasana lamun pangaosan rutinan mah di sarung kali-kali bade ningali mubalighah geulis meuni make calana panjang baripada teuing di talian ku rapia yuk Kang ayeuna mah tujuan urang sadena saruakeun pamaksanan urang-urang samikeun angkat ti bumi bisi matak jadi mubadir lain kasampean kepat panangan angkat kana pangaosan tong panasaran hayang ningali nu carabahna tapi urang bade milari ridho Gusti mapai jalan nyora mapai jalan iya hari rup teu bede ya Kang kula olohok kitu daerah abdi tadi pelongkeun kitu sok ajaran ku ece atuh da ece calik di dieu dipelongkeun bari teu nyora da bingung atuh da disebut hirup da rehe disebut cengcelengan da usik sok Kang jeung abdi mah tong isin-isin rek nyora-nyora nipu bu itu mun rek naot-naot sakali yuk bareng mapai jalan aduh awas nu teh nyara burut sia Kang balikan deui ah mapai jalan satapak ngajugjug ka pangaosan kapan ti lembur ka dieu teh rek naon teu karasa capena sabab nganggo kendaraan ibu bapak ka dieu naik motor teu naik mobil mapah dipaksa ku bapak holis sing tarik dipaksa ku bibi amah dibere duit ku teh nenda dibere mukena ku agun-gun cek abdi mah naon untungna atuh ece yo cek diburuhan hanteu sok geura ece teh ayeuna ece dibere duit henteu ece ka dieu bari leumpang merasa dirugikan tidak nah kudu kitu ah wahai anak muda dan jika si eta mah kakarain ngaos nya lain abe lagi cuk na ade ya mampang ka morai lanjut itu lanjut sok ulah karena hoyong ningali abdi Kang lengkas sampean kepat panangan bade angkat kana pangaosan saur Allah ternyata sanajan ibi ama sareng bapak holis teu buruhan Allah mah kita tadi parantos masihan buruhna naon buruh ti Allah keur jalmi anu angkat ngaji keur jalmi anu angkat ngaos lengkas sampeana kepat pananganna maka ku Allah dosana bakal dihampura
Alhamdulillah. Makanya ibu-ibu teh garadu dosa teh. Gaduh teu? Saeutik seueur. Lalaki panggedena atau awewe panggedena? Awewe. Asli kunaon awewe panggede-gedena dosa sabab awewe masuk gede hilap lain gitu. Astagfirullahaladzim. Palingan RT na edan. Bayu warga negara deh itu. Mata ka RT na kayak gede kadut. Mama Pak. Mama balik deh ka dia. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Bahkan akang mau penasaran ayeuna keur ngaos teh, ayeuna keur ngaji. Ketika ku Allah dicabut nyawa bari keur ngalepas teh nyawa nak maca kalimah la ilaha illallah. Mana urang keur ngaji bari urang keur macakeun kalimat tauhid la ilaha illallah. Ceklek ibu lepas nyawa ayeuna ku Allah dicabut malaikat menyambutna maut ibu bapak bakal husnul khotimah. Ngiwa ka amin da sakaratna ge acan. Insya yuk gerang-gerang sareng sadayana la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah la ilaha kompak la ilaha illallah Allah Muhammadur Rasulullah. Ibu-ibu wungkul la ilaha illallah. Cicing lalaki tong nyola. Muhammadur Rasulullah. Ibu-ibu nararempeh mangga bapak-bapak wungkul. Masya Allah, ngagerem surajin. Tuluikeun. Kompak mana lelaki jeung awewe? Nah, Kang, matak awas lelaki jangan suka menyepelekan awewe. Hidup Bapak tidak akan bahagia kalau tanpa ada wanita. Hidupmu akan terasa hampa kalau tanpa ada perempuan. Anjay, biasa dibela si Eta. Makanya wahai bapak-bapak, jangan suka menyakiti hati perempuan. Sekali bapak menyakiti pamajikan, hatena terluka tapi kan kacerik balilihan. Tong boro-boro bapak ayeuna meunang ridho Allah, doraka keur bapak naudzubillah min dzalik. Bahagiakeun Kang, senangkeun. Kamekahkeun pamajikan. Ih, ada yang boro-boro dikamekahkeun. Ya kapunten dina kitab buku nulijen apapun yang dikerjakan dalam rumah tangga ti mimiti gegero, masak, ngepel, ngistrika, nyangu, eta teh lain kudu awewe nu ngerjakeun kudu mah lalaki. Ya mata punten ya parawan ya Neng. Neangan salaki mah da teu kudu nu kasep. Tingali Mang Opa, da ayeuna teu kasep ieu. Berarti kasep mana yang teu lila, Mang Opa baheula kasep ayeuna mah kasap. Neng ayeuna boga salaki kasep da teu butuh ku kasep, butuh salaki mah anu jujur, nu tanggung, nu gede perha. Teangan salaki nu gede kanyaah, cep. Jijik nu gede nu kitu diri mah. Ih, amit-amit. Jang naon salaki gede nu kitu. Sok naik salaki gede nu kitu leuleus teu bisa dipake. Nu tanggung jawab apapun pekerjaan wanita itu salaki Kang nu kudu ngerjakeun. Matak geus ibu isuk macicing tong gegero, tong nyangu, tong masak da eta teh kewajiban salaki. Dengarkanlah Pak. Bapak boga pamajikan, boga salaki, kewajiban pamajikan hiji ka salaki taat.
cek salaki nyangu cek salaki masak cek salaki ngepel. Jadi wanita itu harus bersyukur. Ulah ningali kabi ama sareng ka Teh Nenda moal ka udag hayang ka Mekah batur maloba duitna. Oh tingali Teh Nenda atuh bumina ge di tingkat minimalis ari ece mobil kinis. Oh agun-gun mah ibu di bumina payun aya parabola urang mah paraseuna ngebul tiap poe. Teh Nenda mah unggal poe jalan-jalan make es kudu salaki ece mah ngadodorong ecing cau unggal ditu. Bu, tapi kita harus tetap bersyukur, bacakan kalimat alhamdulillah apapun keadaan itu ti Allah subhanahu. Salaki mere nampaka 1000 sapoe alhamdulillah. Bantuan 30.000 sabulan ti salaki nampaka alhamdulillah. Kecuali lamun salaki 2 tahun terbalik-balik usaha jauh eta mah bacakeun inna atoina kal kausar. Salaki na gehenteu paeh ceker usaha. Jogol innalillahi. Cek abi kita moal balona jeung nu arenan kieu. Ibu. Bu. Jadilah wanita soleh. Pandai menyenangkan hati suami. Panggilan ka salaki teh ibu da teu kudu meuli atuh. Bahasa mah sok kumasaena bade papa. Mun ibu nyebut papa baru salaki nyebut mamam. Mun ibu nyebut papi berarti salaki nyebut mami kudu nyetel. Mun ibu nyebut ayeuna papa berarti pamajikan disebutna mama. Sok aya nu salaki nyebut bunda berarti salakina panda eta. Aduh, Bu. Asa lah ka mana karep bi amah teh ibu bade angkat ka ditu ka Mekah. Modal kanggo ngalaksanakeun ibadah Teh Nenda dan mean pangintun Teh Nenda mah sareng agun-gun sanaos manasik atos 3 modal keur ibadah tong nu ka Mekah wungkul urang oge di dieu ditugaskeun ku Allah teh kudu ibadah modalna aya 3 sabaraha Bu cing tarik sabaraha hiji perlu cager perlu naon ari cager teh naon sehat ari sehat teh naon matak akang mengpeung cager sing daek ibadah salat di dieu berjamaah ulah nungguan ka Mekah da aya di dieu masjid sok para pamuda aa mengpeung ora da teu kaci awak gede awak cangkung leungeun ditato salat henteu di udag soang leweh bahasa anjing aduh ajegan cilok Bu, pan saur kiai ge eling-eling dulur kabeh ibadah ulah campoleh berang penting ulah bisina kaburu sok geus maot mah ibu moal bisa ibadah deui moal bisa ka Mekah deui moal bisa salat berjamaah deui geus di alam barzakh mah lain tempat urang keur ibadah tapi tempat nampi urang rahmat ti Allah nu maha murah sok berjamaah di dia teu kudu ka Masjidil Haram teu boga duit malah jauh salat berjamaah salaki julungkeun 27 derajat mun leuleus salaki bere vitamin mun leuleus bere vitamin mun loyo salaki sing sering dibere sumanget lain susu atau dibere susu masalah kita lain ka masjid kalang ngagengel di imah da iya tukang mah jawab lagi saya kita sholat kita ngagantel kalau diberi susu ngan benten ibu pahalana di Haji Amama sareng Haji Olis Teh Nenda sareng agun-gun di Masjidil Haram 1 kali sarakaat netepan di Masjidil Haram bandinganana 100.000 rakaateun di Masjid Sengkol mata kudu jadi kesempatan akang anu dijo di Mekah engke lamun akang dinasibkeun tiasa ka Mekah di Masjidil Haram kudu salat berjamaah sabab pahalana dilipatkan ku Allah 100.000 kali lipetan mun di Masjid Nabawi di Madinah dilipatkeunana 1.000 lipetan sarakaat di Masjid Nabawi netepan ibu berarti 1.000 rakaateun di Masjid Sengkol ari urang mah di dieu pahala 27 derajat 27
nu berjamaah mun sorangan hiji ge mun tuh bener Fatihahna mata berjamaah mumpung hirup tong boro-boro nu hirup atuh kudu ka masjid geuning anu maot oge anger akhirna mah dibawa ka makam ece mah nya aya we digolerkeun di masjid akhirna ieu mah yuk kita orang balikan deui mapai jalan oh sapiluan tong kala Allahok kitu moda akang mah jiga nu bogoh Allahok ngajuk-juk ka hiji masjid ka masjid pan bade salat ayeuna mah teu karasa capena sabab aya pamaksudan mang Kholis sareng Bi Amah sareng Teh Mendah sareng Aguntun henteu ari mah pajalan satapak mah Bu da ka Mekah mah jauh atuh da pira ke pajalan satapak naik pesawat jauh di Jugjug cek kajet ongkos 35 juta ditebak bade naon Ibu teu ngetangkeun untung jeung rugi nu penting urang bisa ibadah ka Gusti Nu Suci di tanah suci akang ayeuna ulah sok aya halangan rintangan penuh punten Kang pada salat berjamaah mah hujan angin dor-dar gelap ukur payung nu ngiyuhan najan poek bari leueur teu paduli kajeun teuing mata aa lamun bari ka masjid tong kena-kena hujan gewat make naon lamun leueur mawa naon iteuk lamun poek makal naon bakal batre lamun hujan make payung lamun leueur nyanak iteuk lamun poek makal batre maksakeun angkat ka masjid mumpung cang mumpung salaki jurung tong boro-boro akang kercager gering paksakeun Kang sing daek ini ka dokter gering emaknya salaki aja digogotong ka masjid lamun leueur nyanak iteuk lamun poek makal batre lamun hujan make sekompak maksakeun angkat ka oh sae henteu Ibu lamun salaki Ibu hujan di payung ka masjid henteu tuna we di luar payungnya sae kumaha batur salat salaki kieu meureun nyekel payung ye lain salah wae ece teh kaliru eta teh ari salah wae mah mutlak teu bener ari kaliru mah kasalahan nu teu dimaksud Bu aya repeh Pak surah di leuweung Pak yuh engke mah lamun digeroan Pak ku kitu we teuing da lalaki kieu nya lalaki mah aing ngaji teh sok jiga nu husu tungkul aing cengkat kue erep sapiring temen juga ibu-ibu we seah kieu rame da ikeun ngaji mah Bu da teu kudu loba pikiran sok Ibu darek seuri alhamdulillah ieu teh barokah ngaji teh oce teh hahahi asli eta teh padahal di imah nama loba hulang-hulang hutang cenah yey Ibu yo aing ngaji ulah sok mamawa hutang karunya bisi balik ngaji di jalan papangi jeung nunanya atuh mah nya nuna kitu tengah peuting da pangemok matara liar ti puji ieu mah kudu ieu deui dibaca deui kalimat thayyibah teu areling yuk coba balikan ya la ilaha illallah tarik la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ya Rabbi bil Mustafa sidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami lanjut sok huwal habibu semangat ibu-ibu maca sholawat amin nabi masyian syafaat Allah masyian rahmat ahwali muhtahimi ya Rabbi bil Mustafa
Waghfir ya wasial kam. Aminan kusadayana Bapak Kholi sareng Ibu Amah ulah wa kada encan doa eta mah ih kakarek nyebut ngaranna jadi geus janji salangap amin geura nya tariknya salah deui. Bapak Kholi sareng Ibu Amah anu bade angkat ka Mekah mugi ku Allah ditambih barokah ibadahna istiqomah ya Rabbi bil Mustafa. Suarana kaluarkeun mamadha ya wasial kam putra na mugi solehkeun rumah tangga na harmoniskeun rizki na mugi jembarkeun milikna mugi agengkeun ya Rabbi bil Mustafa. Sadayana sholawat tanpa terkecuali ibu bapak mamadha karomi tungtungna wungkul bantu atos salawe 20 nyebut mak kompak balikan deui salawe 20 angeun kacangna pariuk awewe zaman tarangna mencrang punuk hauk ya Rabbi. Sok selamat. Ada nyata ibu bu. Aya nama awak di glowing wajah. Punten bu, jangan suka dihelakeun gaya. Naon ayo wajah glowing, ari hirup di udag-udag glising teu kaharti. Da aya nu kitu teh aya. HP menikat mahal iPhone ari pagawean unggal poe kasbon. Aya da ayanya. Aduh HP elit ari ngaji sulit. Ilmu TikTok arapal ari ilmu tajwid loba nu gagal. Punten bu. Kita jangan suka dihelakeun gaya bari meunang nganyuk meunang unyam-unyam ka tatangga mending bersyukur ke Allah Subhanahu apa ada syukuri apa yang hidup adalah anugerah bacakeun alhamdulillah loba ka pusing mah mending kieu ngariung daek indit ngaji obat galau ngaji obat bingung sok kompak para rusing nyeri hate sanajan riweuh salaki leungit tayangan gacaprak salaki leungit ngaji mapai gang meureun. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Tuluykeun ya. Salawe 20 aya injuk dina meja awewe zaman raresep nganjuk tarabe awas wanita solehah mah kasalaki kudu wartos bu kudu aya izin puasa sunat oge izin ti salaki mah ulah cacak puasa sunat kumaha pesen paket online COD giliran nguriweuh lumayan tuh saha ibu salaki na aya nu kitu teh aya di sengkon aya awe nu kitu aya aya da jalan ge aya make lipen tuh aja bu lanjut salawe 20 mobil sedan cetna hejo awewe zaman raresep dan teu bisa dandan teh leuheung lamun jang salaki da ieu mah
pasar juga ari hareupeun salaki juga kunti Gusti tuh inputan pegat talina sabolah dipake Gusti tuh erok meni geus pinuh ku tumila punten Bu dangdang mah payunan carong matak salaki teh kudu sering dicintai eceuk atuh dicium mah meureun lecet salaki Astagfirullahaladzim teh kumaha pipikiran anu bae dieu da. Cek abdi mah kudu diruqyah bae dieu mah. Aca. Wanita soleha mah punten Bu, upami ibu hoyong janten wanita ahli surga, salaki hareupeun salaki teh entong popolot. Entong sosorong. Tapi kudu saya budi, saya parangi kamu balik ngaji. Hareupeun salaki teh daek ngadangdanan diri. Ngadawukeun obrolan salaki lain ngadangka. Ada meureun salaki ge sieun lain atoheun aja teh. Manya balik ngaji ti Mang Holis datang kana lawang pantot tuluy kieu aja. Bedul cek salaki teh itu aya bakakak hidung. Teh itu nu beh tukang tuh. Astagfirullah. Dangukeun obrolan salaki dangukeun aja. Dangdanan diri, ngadangdanan diri teh hareupeun salaki tong hareupeun tukang ojek di ka pasar. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Lanjut Ibu lanjut. Oh, mun keur ngaji kudu jempe. Ulah bari nyook wae. Aya nu keur nyepeng HP. Didoakeun mudah-mudahan sing aya kuotaan. Geuleuh atuh ari HP mahal ai pulsa eueuhan. Giliran rek nga-WA kalau nga-hotspot ke babaturan. Mun keur ngaji kudu jempe ulah bari nyoo wae komo bari kalah tibra awas digonol kelong lanjut di Cicadas aya keuyeup meuli ali ti pasir kiri meuli padi ti pasir kiri sik itu nu baju bodas meuni teu ngiceup ningali abdi mirip Dewi asik bae ngacaprak oge lah teu rugi abdi mah ngacaprak oge lah da anger ku bi amah balik mah bakal dibarokahan sok nya huanan teh mah bi amah we di bahanan suku henteu we piraku jeung dulur sasadu cenah yuk ya Rabbi bil Mustafa balil maqasidana mamadha ya wasial karomi pasiji kembali deh Bu peryogi kamu ibadah teh modalna kudu matak doakeun bibi sareng mamang sareng putrana mantuna sing sararehat. Dua tina ibadah perlu bekal, perlu naon? Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Pangsaena bekal dina ibadah mamang bibi ece akang teteh neng aa pangsaena bekal dina ibadah mah nyaeta takwa. Naon Bu? Takwa. Naon ce? Takwa. Duit mah bisa dicari. Engke bibi di dia di ditu di Mekah kakirangan bekal tinggal nelpon we da budakna teu ngiring sadayana bisa ditransfer. Bu. Tapi lamun ibadah teu diserengan ku takwa tawakal ka Allah punten Bu tidak akan jadi pahala mubah. Kamu gumantung ka makhluk. Sementara di Mekah teh ibu jalmi teh lain hiji lain dua lain ratus ribu juta. Misalkan ayeuna bibi sareng mamang gumantung ka bibi we da jeung pamajikan. Reka mana ka mana teh kudu jeung bojo, reka mana ka mana jeung salaki, majarkeun teh sieun papisah, sieun leungit. Urang berarti henteu yakin ka Gusti Allah. Wa may yatawakkal 'ala Allah, insyaallah jalmi nu tawakal ka Allah, takwa ka Allah, fa huwa hasbuh, Allah akan memberikan pertolongan. Tapi lamun jelema wa may yatawakkal 'ala jelema fa huwa ripuh, mata ibu tong sok gumantung ka makhluk, tong sok gumantung ka jelema, gumantung
Gusti. Mata kita tadi diawali ku kalimat la ilaha illallah. Bu araya tilu naon ibu perlu ilmu, perlu naon ilmu manu sangat-sangat penting dina ngalaksanakeun ibadah. Ibu ibadah sholat, ibu ibadah puasa, zakat, haji, umroh teu dibarengan ku ilmu. Mardudatun la tuqbalu, ku Allah ditolak teu ditarima. Naudzu matak lamun ayeuna hayang ditarima sholat ku Allah barengan jeung ilmuna teu bisa ilmuna, teu apal ilmuna, bodoh ku ilmuna, ulah eureun urang init ngaji. Budak ibu ayeuna gaduh, putra ece gaduh, putra bapak ayeuna aya. Mun hayang pinter entong sina cicing di mah komo indung bapana bodoh. Tuh ka pasantrenkeun ka madrasahkeun. Aya di pasantren. Madrasah. Imah budak di pasantrenkeun kakarek 3 bulan diteang deui. Lah cenah ngadon buduk. Punten bu, ulah sok nyebut santri buduknya. Tuh tingali para kiai di dieu ka resep sote ayeuna da baheula nama buduk. Asli abdi ge bisa kitu ladang masantren aja. Maknya bisa ceramah ladang buduk. Yeh amit-amit. Ladang masantren ngan di pasantren ngalaman. Itu ulah sok ngece santri budukkeun bae, buduk-buduk ge barorok. Di mana buduk barokah? Bu, di ditu mah dia mah kabut tong boro-boro ayeuna tawafna, tong boro-boro sa'ina, tong boro-boro tahallulna, salat rukuna kudu aya, urang kudu apal doana, kudu bisa kana ilmuna. Ternyata bahasa ayeuna urang oge diturek balanya teh ibu teh bisa bahasa Arab mah bigeu. Leuh ena mah balain teh urang Arab, bahasa Sunda, bahasa Indonesia bisa saeutik. Kalau abdi mah tahun 2005 inget umroh. Eta urang Pangandaran teu apal bahasa Arab, rek meuli korma, waduh. Gaya bari nyingsatkeun rok. Syekh. Manggil teh syekh ka dagang korma. Nunyuk kana korma usoli. Abdi ngagulang naon bicing teh usoli jiga nu keur salat. Acanakeun bae neng haji da salat ge cenah bahasa Arab. Aya nu dagang korma teu ngartieun. Geuning cenah di Indonesia mah usoli teh korma. Oh, meureun maksudna meuli korma, ternyata apaleun meureun saeutik-eutikkeun bahasa Indonesia di loba. Krowok teh udah dagang korma Indonesia kang kilo, aya kilona. Eta jamaah ngartieun oh meureun sabaraha kilo. Gorowok deui seh, rok ateni. Aduh, rek meuli korma 2 kilo rok ateni. Wah, asa mun meuli korma 3 kilo meureun salah rok atin. Dijawab nanti ku dagang korma Allahu Akbar. Bu, kadek urang ulah jadi jalmi bod, kudu jalmi jadi jelema pin. Matak lamun kamu ka ayeuna ibu teu apal ilmuna, naudzubillah bis datang ti Makkah teu kalebat jadi haji anu sah, jadi umrohna anu sah, naudzu. Insyaallah da bibi abang mah sareng mangkolis tos kadua kalina. Ti payeun mah sareng abdi sasarengan sasi Agustus. Berarti yang tepang di Agustus 2 tahun sudah bibi angkat umroh ayeuna 2 tahun bade angkat deui berarti 2 tahun sekali. Mudah-mudahan ibu masih bisa sebulan sekali. Amin heula we atuh. Atuh cenah ti mana duitna ari ibu ulah sok mangmang nu gaduh Mekah teh Allah. Nu gaduh Mekah teh lain jalmi nu beungar anu Allah, nu gaduh Madinah Gusti Allah. Suhunkeun ka nu gaduhna, suhunkeun ka Allah, ampalkeun Bapa sajadah, ngadua tiap badana tepan, magrib, isya, subuh, lohor, asar, bari ceurik. Allahumma barik ni Makkatal Mukarramah wa ila Madinatil Munawwarah. Gusti, dugikeun abdi ongkos ka Mekah, pedal ibu teu gaduh artosna, bapak teu gaduh duitna, ku keyong-hoyong ka Mekah, disuhunkeun ka nu gaduh Mekah jeung Madinahna. Wa yarzuqu min haitsu la yahtasib, akan datang rezeki dari arah yang tak diduga. Insya labbaik Allahumma labbaik. Sarina kompak bil barakah urang sing biasa dinasibkeun ku Allah. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika lak labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la
syarika lah. Sadayana labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Sareng sadera labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Mang Holis sareng Bibi Amah, Agung Dun sareng Teh Nendah nutos dipanggil ku Allah janten tamuna Allah. Mudah-mudahan ku Allah disehatkeun, dilancarkeun ngalaksanakeun ibadahna. Sing janten jalmi anu opat ieu nu janten jalmi bagja dipayun Allah Subhanahu wa taala. Keluarga nu bade dikantun sadena mudah-mudahan ku Allah aya dina bimbingan dina kadeudeuh ka nya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sakitu nu kapihatur kirang langkung dahapunten kasadenan cicing tong waka cengkat tong waka angkat tong waka jungjung bujur margi ieu acara dipungkas ku doa supados urang keng ilmu anuman ibu bapak angkat ti bumi ka dieu mudah-mudahan sing dihapunten dosa arwih ti dieu ibu jeung bapak sareng nu hadir ngaos ayeuna mudah-mudahan sing karengi ilmu anu manfaat. Cipeujuh jalan kabihbul meuli kupati abonan pepeujuh pamiwarang sululah mupat kaawanan buah kaliki mesena di parapatan mun Bapak Holis Mamang Holis ngaku cinta ka abdi sing daek ngaberkatan. Aminan. Terima kasih atas dukungan semuanya. Hapunten Bibi ieu mah sakadar ngemutan. Werek keluarga partos didukung ku amin babarengan komo ieu bos daster piraku teu sakodi-kodi acan. Buah kaliki mesra di parapatan mun ibu bapak ngaku cinta ka nabi sing seueur maca Al-Qur'an jeung maca sholawatan. Aminah. Buah kaliki mesra di parapatan sakitu ti abdi hapunten tina sagala rupi kalepatan. Mudah-mudahan Allah hakikat ngumpulkeun urang sadena waktos ayeuna syariatna ngalangkungan mamang sareng bibi kali keluarga urang dikumpulkeun sadayana sing dikumpulkeun ku Allah jaga dugikeun ka surga. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Pengorbanan bibi kali mamang kali sadaya keluarga ngalangkungan syukuran ka Allah bade angkat ka tanah suci. Mudah-mudahan sing janten tabungan amal ibadah di payunan Allah Subhanahu wa taala. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.